dinten ayeuna urang tos loba deui kana dinten tinggal dinten Jumat anu kesinten barakah satu acan urang ngawitan diajar mangga urang adu masa sarangan komo ayeuna dinten Jumat supados sakitan urang langkung lancar langkung barakah mangga karena silakan sakitan saya ga satu acan diajar hari urang ngadua sasarangan dua dikawitan. Lantaran itu, lantaran masih hendak suasana pandemi, kita kita ngajaga diri kita kesehariannya minimal diri kita aya POM ya. Maka ini orang kita nganggo masker. Nomor dua orang kita jaga jarak, menjaga jarak. Nomor tiga orang kita mencuci tangan. Kita tidak demutnya, badai di sekolah, badai di bumi, badai nalika keluar, kita sedang dijaga. Dinten ayeuna aya nu hadir sadaya, alhamdulillah hadir sadaya. Minggu kamari pas daring Bapak pas ngadarin ngenakan materi naon pengalaman pribadi. Tapi naon sih pengalaman pribadi anu terang teh? Tapi dari dia pengalaman pribadi naon? Karena dirasakan manusia ku diri urang. Nah, kalau dinten ayeuna urang geus dapat deui kana materi meninggal. Aksara Sunda aya nu kantos ningali teh aksara Sunda di Kota Sukabumi di dieu salam jalan-jalan ka pamana pernah ningali teh aksara nu yakin. Matos Gimana? Dina Baju Nya harti teh teu tenang yang penting pas pernah ningali. Jadi tujuannya tadinya setelah selesai pembelajaran menggunakan pendekatan DPSK dengan model discovery learning, peserta didik atau kalian mampu mengidentifikasi bentuk dan tipe, mengelompokkan bentuk pengiripan, serta menulis aksara Sunda dasar sesuai kaidahnya. Nah, coba teman-teman gambar dia, ya. Dia prasasti kawali. Ayana dina abad ke-14. Terus dia aya kiri ini mah dina kertas, itu dina batu nya dipakat. Di tengah dina kertas diserat. Ieu naskah Cayota Baru ieu kurang leuwih abad ke-17 di ke-18. Ya aksara Sunda baku. Jadi anu dina gambar mimiti mah tadi anu dina batu ya, sareng dina kertas naskah cetak eta mah aksara Sunda kuno katingali dina tahun mimiti aya lagi ya abad ke-14 dari tahun 1400-an di abad ke-17 1700-an. Yang pertama aksara suara. Apa aksara suara? Aksara suara itu adalah aksara vokal. Ya aksara vokal atau saya sering nyebutnya biasanya aksara vokal tadi. Kemudian aksara naluna. Apa sih aksara naluna? Nah, aksara naluna ini adalah aksara konsonan ya kalau misalnya berarti aksara konsonan. Tapi karena ini aksaranya silabis, aksara silabis ini otomatis tiap huruf satu huruf itu satu suku kata. Ya contohnya bisa dilihat di layar kalian ya. Nah ini contoh aksara naluna. Aksara naluna ini ada dua jenis, ada aksara naluna asli dan aksara naluna serapan.
pas ditulisna. Nah, ayeuna ku Bapak bade dibagi kelompok. Nah, ieu kelompok waktu pancana. Kelompokna Demak, Haikal, Jauharul, Bapak, Sarang, Razia. Tadi kita pas nulis dengan aksara suara di aksara malangna, ya. Di sabarang aksara aya anu bentukna mirip antara hiji karakter jeung karakter anu sanes. Di dia Bapak dikasihna kertas per kelompok. Diskusikan di kelompok masing-masing, ya. Aksara naon bae anu sami. Diserahkan di dia. Nah, tapi kurang tinggali di kelompok pasukan cara pula. Tapi salah satu orang saya serahkan cukup sa hiji anu sabarisnya sakit anu kasihan juga. Anu tadi dituliskan sok dari usaha. Ayo. Dia. Di kelompok pasukan canak tadi kelompoknya jembak anu mirip. Logis di kelompok Putri Sudawara programnya apa ya? Ayo nah, di dia ayah tepat. Resina dia aksara Latin. Di dia ulang tanding, itu pertandingan. Nah, pertandingan apa mana? Kita dua kelompok ya, kelompok pasukan kanan dan kelompok Putri Subanglarang. Tugasnya gimana? Ayat pusat naon anu dina jabatan dirangkai dina kotak aturan. Kasar. Jadi ini kita jadi ayat soal dina HP kalian sebut jawaban unggul. Pilihan anak tinggal sesuaikan dengan tujuan, ya, disesuaikan. Nah, kami dia salah di waktunya, dia salah di waktu. Ya. Kurang kali tanya. Dina aksara suara aya sabaraha huruf mirip jeung aksara saja. Aksara naon mirip dengan aksara teu. Waktuna nya lewat. Batasan 4. Gambaran aya di atas
suaranya di bahasa Sunda sebenarnya eta balaya. Ya, sama nyali wadio lagi ayat dulu ayat satu ya ayat dulu kedua ayat Haikal coba ini ya runner-up ayat dia pada semester keempat satu akan ditutup ya satu akan ditutup pembelajaran kurang simpulkan dulu kurang simpulkan dulu jadi aksara suaranya memang gitu nah aksara suaranya huruf vokal sebenarnya di mana ya 7 lamun aksara kena sadayana 18 nah aksara salagena anu asli sarapana aya 5 minggu payun kurang diajar deui ngeunaan karangken jeung angka lamun kurang diajar rangken jeung angka tidak biasa nulis aksara Sunda babaliknya aksara Sunda ya kembali nah ayo nama satu acan kurang tutup kurang atuh mangga kalian Akan ditutup. Ayo orang antara alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sadayana wilujeng kita sambung minggu payun atur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.